ayeuna anu anom jeung anu sepuh sing pahalana ageung mana? Hah? Anu sepuh jeung anu pahala mun salat ibadah ageung mana pahalana? Ageung sepuh. Ageung geuning anom. Nah, jeung ageung anom anu beuki ulin budak orang. Anu beuki maksiat budak rek mengbal, rek nguseup, rek segarupa budak orang teh. Tapi kulantaran resep keneh ulin, tapi masih keneh kersa ibadah keneh. Salapan jang nyegah kana nafsuna kela rek salat heula. Padahal aya mah buru-buru ingin nonton Persib. Tapi non dicegah kek salat heula tah salapan ngata nafsuna. Hiji paling ibadah ge 10. Hari urang geus kolot kumaha? Asa teu parantesan nonton bola kali itu. Asa pantes nonton di bioskop teu pantes urang mah nini. Da bujeng-bujeng nini diajak ku aki-aki ku budak ngora aki-aki teh aya ngajak nini. Depan teu parantes teh. Mata kumaha urang ibadahna? Urang mah ibadah anu tos sepuh mah tinimbang. Nganjing tinimbang rek init ka pasar geus teu dipercaya tanaga rek gawe eueuh narima kitu nya rek moen awak di buruan raku hansip tinimbang teu tinimbang eueuh gawe mending we ka masjid tinimbang bahasa urang mah daripada da ihsana Allah. Jadi ibadah teh meuning tingora nepikeun ka kolot. Eta ulah ayeuna mah ari keur ngora getol ibadahna, ari geus kolot hoream. Eta teh suul khotimah. Ada nyit dituang teh sareng daging, sareng gepuk, ari pantung jeung hitun. Eta suul khotimah awon eta teh. Ari keur anom rajin ka pangaosan anu kolot ngasuh incu. Ani seru kitu nya. Karena anu mah getol ka pangaosan teh dipapai Senenan, Salasaan, Reboan, Kamisan, Jumatan. Dina Jumatan di Sabtuan, Ahadan, saminggu teu pinuh. Kamana si mah ayeuna tara ngawas geus sepuh. Ayeuna mah tos sepuh teh ngasuh incu. Nah ari geus salat beuteureun ngajina. Suul khotimah teh goreng tungtung. Incu mah aya bapana aya indungna bikeun ka bapana jeung indungna teh ngaos mah ngaos we. Ulah aya alasan beuki sepuh teh kedah langkung getol ibadah. Saya ulah